teh ke tempat anu bener jang ya. Mana teh? Lokalan. Iya lokalan. Keren. Kacang. Iya lokalan. Ya rata-rata gemukna biasa berapa kilo ya setangkal? Sekilo ya? Kirang. Setengah kilo. Setengah kilo mah lebih. Sekitar 7 on. 7-8 onan. 7-8 on. Ieu teh buah panyelang itu nya. Buah kopi Posca. selang. Orea. Posca. Orange sekarang posca. Ari nu hideungna naon nu hideungna? Nyen na video ya hideungan. Oh, eta mah Hayatina ipo. Oh, bener Ipo. Ipo. Kadang Ipo mah paling sakilona sabaraha? 200. Eta teh sakilo teh jadi sakintal perbandingan. sakintal. Sakintal posca ipo kilo. Oh, sakintal Posca ipona sakilo. Sakintal atau 2 kintal. Ari sa hektar beakna sabaraha kintal? Kali bae. Sa hektar teh kamari abi paling ge 2 kintal 3 kintal gitu. Ringan ada di tembaknya. Sapat teh. Geus ieu ngan 2 kali dina sataun teh. Sataun teh. Nya mimiti bulan 5 gitu apa bulan 4 bulan 5 lah. Bukan kahiji anu kaduana ayeuna bulan 11 12. Berarti nu pemupukan kahiji pas kembang meureun nya. Sebelum Oh sama meh kembang teh tos digemuk. sampai kembang jadi entas papacal tas ngala buah kahiji Langsung tabur. jadi gemuknya Engke ngagemuk kadua mah pas tos kembangan. pas ngagemuk kadua ayeuna Oh ayeuna bulan 11 bulan 12 tos bijil mata yuyu atau naon eta teh mata keuyeub. tos dawegan Tos dawegan. Oh berarti ieu bagian kana dawegan berarti gemuk nu ayeuna mah bagian kana bobotnya. ayeuna mah nya kana bobot SP 36. SP 36 teh saya jeung KCL Kasih L iya bener. jadi ari bulan 11 12 mah ayeuna mah Fokus kana orea ge teu salah nya da ayeuna mah bagian pupuk tunggal berarti. survei jeung kana Berarti karena buah eta. rekan buah jadi terpas di barangan ku usum hujan Nya jadi nitrogen mah ku hujan ogenan kabantu kabantunya ena mah gitu. unsur enana mah Nya Ya, da tanahna agak beda. beda hideung. Beda jeung di urang. tangan perbandingan pe jeung kaget kedah nama seueur ka dina unsur kana Oh urang teh berarti kasih L ayana dina kasih L apa dina SP 36 na? KCL Kasih L nya Siala ditabur oge apa disemprot? ditaburnya. kan dicampur Oh, dihijikeun. Berarti kasih L mah jangan memperkuat atau napi merangsang memperkuat tangkal oh tangkal sarang buah lamun SP 36 nama kanggo Bobot. kana bobotna. kana buah kana akar Oh. Berarti kasih elma memperkuat ranting supaya istilahna mah teu potongnya. Kumaha? hiji eta nya kaduana kan di musim hujan teh kadang-kadang dawegan kita merusut Oh, Ngajaga supaya teh teu rontok gitunya. buahnya. mencegah Kasih L teh mencegah kerontokan. korontokan di musim penghujan Nya. ya kunaon di cenah ayeuna kudu seueur KCL eta Pikiran ieu lokal dia kieu tinggal ieu. Tapi kamari teh ngurunkeun anu si Haji. SP 36 na 2 karung. Kasih L nama sakarung pedah nama eta mah lain ngadosisnya eta mah pedah katiaban keneh nih. Jadi kasih L na kan lembut jadi lebih irit. Nyampurna gitu. Kan aya balad-balad mah pakai instruktur ketika herang gitu. nuhun Ngontrak instruktur. nya Eta mah lega si Haji mah lega. nya seueur na teh pe unsur fosfat Heeh. Kemarin lobana naon Haji? SP 36 fosfat 8 gitu ieu cen teh Kang kudu make naon ieu geus cenah nyaah ieu amih teu murag geus we bare kasih L jeung SP 36 cenah kitu. emang teu make unsur NG emang cenah naon Ulah ting di orean deui kecuali anu kamari di babad cenah anu kamari di bukbak aya nu di bukbak pan sakebonan. Ta eta mah ku orea bae. Lebih deui kembang teh.